Ya, budak teh beng ngore HP. Mau ngadul pisan gawe itu pangalakeun suluh ka ditu mah. Mirin sana. Nah, tuan magis di zamanku suluh mah kompor gas enak mah. Batur so teh. Juga ditu ngalah suluh ngadul teh. Ma aing atuh aing kudu we ngalah suluhnya. Atuh sakasep-kasep ning aing da aing mah da geus teh zamanku suluh mah kompor gas batur oge. Walah. Si gaya we geulis euy. Aing gengsi mah suluh mah tuh. Sakasep-kasep ning mah suluh. Ku aing diheureuyan ah. Hai cantik, boleh kenalan nggak? Boleh. Nama Jensen F. Tiago. Hah? Nama Neng siapa? Siapa? Aku Selena Gomez. Selena Gomez. Ayo kita duduk-duduk di sini dulu yuk, kita curhat. Mau tanya, Iya. kerja apa? Sama Neng pengusaha sukses, ladag-ladag gini pakai sandal gini. Kamu pengusaha sukses, Neng. Kalau nyokap? Nyokap mah sedang berada di situ di luar negeri sekarang mah. Wah, hebat dong. Oh iya dong. Pokoknya Neng kalau Neng mau ke AA, Neng bakal saya jadikan ratu pokoknya. Neng mau nggak? Boleh tuh. Iya, enak juga ama pokoknya mah. Anjir si gacul jeung awewe kan kadenge-denge nate ngabustam ieu teh payu maneh Atuh Paknya. Si Gacul di tanggal suluh lila teh mah kemana ya teh nya? Pak Kadus ningali si Gacul. si gacul Hah? Ih, Orang ngalah suluh ti rempok teh. Tapi teh uih-uih kemana nya? Da si gacul mah teu ngalah suluh ieu nih Henteu na kemana keur tuh? jeung awewe di ditu tuh jig geura tingali ka ditu jig Tuh mai. Ti mah teh tanggal suluh ning kalah bobogohan. Kata nyokap mah. Tawurna nuju damel di luar negeri ning bohong atuh. Ama bohong sampe kuih wae. Kemana Neng? Neng. Aing gara-gara emak aing tinggalkeun ka Bogo. Mama teh nyaho naon-naon. Aing geus jadi kata Bogo deui teh tinggalkeun. Gara-gara emak aing gagal lagi dalam percintaan ieu mah. Ngeus goblok. Kamari euy Pak Kadus aya pengumuman di masjid. Dan kan pengumuman teh cenah marek aya ieu ti BPN rek aya program PTSL. Urang asana mah boga ieu warisan ti kolot ya erek nyertifikatkeun taneuh ayeuna teh ya. Urang mana HP-na oh iya. Ek di telepon Pak Kadusna sugan keur aya euy. Nomor Pak Kadus teh euy. Tina huruf P. Oh iya aya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya sareng Acul ya biasa nu ganteng teh geuning. Untuk payu ka awewe. Abi teh kieu Pak ya bade abi teh kadu warisan ti pun kolot geuning ti ma kolot. Abi teh bade nyebatna bade aya ieu nya. Naon geuning? Program ti PTSL abi bade nyertifikatkeun taneuh Pak. Nya Bapak punten pisan abi ngawagelnya. Bapak atuh ka dieu atuh nyalah. Abi da peryogi gini. Siap enak kadinya. Abi ieu geuning sugan we atulah jadi sertifikatna tos ieu mah bade ka bank tiasa nambuat artos gini. Nya atuh Pak nya nuhun Pak. Assalamualaikum. Belum salam Pak. Dul. Nya. Punten. Tapal ditu punten ngaganggu Pak tadi nelpon abi nya. Di ditu. Mohon hayang di ieu we. Hayo atuh hayo. Rencana ti aya geuning ti PTSL. Yuk. Acul. Oh itu Pak tuh paling itu tuh. Itu. Kacang tempo atuh. Bener maneh cuma anjir boga warisan ti makolot. Juga lega euy ka tempona teh. Payuna baradak. Bener sih Acul. Anjir boga duit gede ieu mah ye. Ayeuna mah geus meh tereh cang ukur taneuhna mau meteran teu? Lah ulah ting diukur Pak, ulah teuing. Nah, namanya mau diukur. Lah cong kilo bae. Astagfirullahaladzim. Ini Ari Suganu itu nu ieu. Urang butuh ya. Bisa sertifikatkeun. Itu kan Kak Bang. Kalau bisa disertifikatkeun cul, taneuh saember kieu. Ari sia. Dasar budak-budak.
Itu si Gacul dia gaya gitu euy. Cul, non Pak. anjir mulai gaya kieu euy. Ka mana ieu? Orang nulis gaya yang namanya. Ulin ada guys. Jadi pengusaha sukses yang kan tidak berdasi hungkul ya. Anjir, geus juga bos bener euy. Usaha naon ieu maneh? Kurang ternak heulangan hadi barbae teh. Ternak heulang. Wah, bener euy. Ari ieu mobil saya. Mang urang atuh Pak, kumaha deh, butuh. Ih, ieu teh beneran ya. Ek nginjem. Heeh. Ieu sabaraha ieu? Ek nganter ibu-ibu ieu jeung pangaosan ulah mahal teuing. Ai biasana mah Pak urang geus moal domba geuning 200. Nya ai mah jang mau ibu-ibu pangosan 100 ge bae lah. Oh, atuh nginjem atuh heula. Heeh. Kan duit mah yang ayeuna. Ih, nah duitna ayeuna pan biasana ge engke sok geus beres. Yang ayeuna we Pak urang mah ya geus teu kuat. Da jang ieu jang jajan. Kudu ayeuna. Heeh. Ya atuh eta mah. Nuhun Pak. Ya kitu mah Pak, abi bade we heula tuh kuncina ngagantel itu. Abi bade bisnis heula sareng klien ayeuna ya. Oh, anjir hebat bener. Heeh atuh. Ternak orayan mah heula. Heeh, dik nuhun. Oke, jangan terpengawasan. Ah. Nah, Pak Kadus pada bawa mobil urang teh mah. Ih, urang menyewa teh si Gacul. Nah, aku mau mimitina. Ayo tuh tadi na kudu carita nu bener. Ieu RT. Ah, nu urang. Anjir si Gacul geus nipu di bae ka urang. Ah, lah gobrak.